Apatuhul aju anil halali wa anu kukiya fil kulli hali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Dimanapun teman-teman berada, Sim Abdi sedang rencana Sim Abdi di dia pengeresan di Banten, ke Sim Abdi di Onang jadi youtuber panggilap subscribe video subrek supaya ketinggalan ke video-video enggaknya. Jadi Sim Abdi pada ayeuna ngabahas ngajelaskeun kitab Qurratul Uyun Sim kuring anu maca ieu pengarsa jelaskeun anak tong ka mana-mana nya tong skip bisi aya salah paham takdirnya lamun teu malepat hapuntenan nuju diajar. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para sahabat, para dulur-dulur rencangan sahabat seperjuangan dimanapun wae ayana, doakeun tidak rencangan si Abdi anu di daerah Gunung Halu Bandung. Mudah-mudahan channel ieu terus berkembang sareng seueur manfaatna kangge sadayana. Margina saur paribahasa teh mah sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. Tong hilap ka para wargi sadayana kangge share video ieu, like, subscribe, Komen. mantap. Qala al-mu'allif fi kitabi Qurratul Uyun khususon Syekhuna nafa'ana bi'ulumi wa midana bi'asri wa anda ilaina min barakatin fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-ijazah wal barakah wa syafa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidun ari ieu eta pirang-pirang kagunaan. Al-ula ari nomor kahiji linikahi eta tetep pikeun nikah. Fawaidun ari pirang-pirang kagunaan. Wa domuha jeung ari paanggung-anggungna itu fawaid eta tolbul waladi nyuplina budak. Wa sareng eta tetep pikeun itu nikah apatun ari aya pancabaya. Waduh muha jeung ari paanggung-anggungna itu apa eta al hajatu nikah butuh ilak tisabil haromi kana ngasabna paharaman maka jamaatu jeung nyatana ngumpulkeun kaula bawa idahu kana pirang-pirang faidahna itu nikah ma'abadi apatihi bari serta sapaina pirang-pirang pancabayana itu nikah bikauli ucapan kaula bawa itu nikah orang nadomkeun nya orang nadomkeun doanya. Fawaidun nikahi godul basyari tasinul farji wa rojal nasri duri tasdiyatul qalbi kada takwiyatu alal ibadati kada istirohatu min tadbiril manzili wa takalu piriyadotun nafsi faroi waktafi wal gina aidon wa tilaul insani ala ladhi yasupu ilajin ala ladhi yasupu jadi bagaimana? Fawaidun nikahi godul basori tasinu parjiwa rojal nasri duri tasfiyatul qalbi kada takwiyailu alal ibadah. Aduh. Fawaidun nikahi godul basori tasinu farji wa rojal nasri duri tasfiyatul qalbi kada takwiyatu alal ibadati kada istirohatu
min tadbiril manzili wa takalufi riyadatun nafsi farai waktafi wa gina aidon wa tilaul insani ala ladhi yasukuhul jinani apatuhul aju anil halali wa anukukia fil kulli hali apatuhul aju anil halali wa anukukia fil kulli hali. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidun. Jadi Syekh Mu'alif dia bade ngajelaskeun ngabahas tentang keuntunganana nikah. Jadi dina nikah eta segera pisan keuntunganana anu mantak bilih teh mah aya para wargi sadayana, para dulur-dulur sahabat subscriber anu teh acan nikah sing buru-buru nikah. Naon margina margi dina nikah eta seueur padilahna anu dikabitakeun pisan. Di antarana salieun ti enak anu luar biasa ganjarana pol. Mantap. Sombong amat. Al awalu li nikahi fawaidun wa a'dhamuha talbul waladi. Syekh Mu'alif ngajelaskeun di dieu anu kahijina saur Mu'alif bahwa nikah eta aya beberapa faidah-faidah keuntungan anu luar biasa. Mana diantarana anu jadi pokok intina wa domuha tolbul waladi, pang ageng-agengna pang gede-gedena diantara fawaid anu sakitu luar biasana nyaeta nyuprihna budak, neanganna budak, memperbanyak keturunan, ngalobakeun turunan cek urang Sunda mah. Jadi Syekh Mu'alif ngajelaskeun babaranana wa afatun wa aldamuha al hajatu ila bisabil haram. Dina sagedengeun diantarana fawaid anu sakitu luar biasana bahwa dina nikah eta selain aya fawaid aya afat. Afat teh pancabahya, bahaya-bahayana nikah. Anu mantap urang kudu peryogi pisan ayeuna menelusuri hukum-hukum nikah, tata cara nikah, adab-adaban sareng kumaha carana saentosna nikah. Cek di dieu wa domuha al hajatu ila bisabil harami, bahwa dina pertikahan, dina nikah pancabahyana ge luar biasa. Di antara anu pang jadi pokok pang ageng-agengna afat pancabahya teh nyaeta nikah butuh karena nasabna anu haram. Jadi kurang bisa disimpulkan bahwa pancabahya nikah anu sakitu luar biasa anu jadi pokok gede permasalahan dina pancabahya nikah teh nikah butuh karena ngasabna anu haram. Maksudna kumaha? Maksudna santosna ayeuna urang nikah anu jadi permasalahan hiji diantarana kakarek anyar kawin mah nyaeta masalah ekonomi diantarana. Sok Bandungan kurang anu anyar nikah permasalahan teh naon dina ekonomi. Naon sababna? Sabab anu anyar keneh mah nyaeta pikirana anu encan luas, sedengkeun beban lain terus sorangan, tapi dua sareng pamajikan komo geus boga budak mah. Eta perekonomian penting pisan jadinya teh kudu digalina. Sabab lamun kakurangan tina segi eta urang teh bakal ilak tisabil haram, pasti ayeuna ancur kana pakasaban anu haram. Ayeuna henteu saeutik jalma anu nikah ujug-ujug akhir-akhirna teh jadi mau ujug-ujug akhirna teh ayeuna nyokot barang batur, pokona perkara anu haram we. Mantak urang kudu apal bahwa dina nikah eta selain aya fawaid keuntungan anu luar biasa nyata dina sagedegeun teh aya afat pancabahya anu mesti ku urang teh dijaga. Lajeng musanid di dieu nyaeta bahasana waqad jama' tu di mana-mana aya kod RT geus jadi kalam anu kuat luar biasa.
Saur musonif di dia waqad jama'tu fawaidahu tahmu museh mualif di dia nyaeta geus dinyata geus dikumpulkeun pirang-pirang kagunaan pirang-pirang faedah nikah jeung sarta pancabahya nikah anu aya dina doman bi kauli sakumaha dauhan musonif